aya nu cocorowokan wah timalan nu saha sihihi naon yang seri kenaon sama leuwih itu bisa naon sia teh kumaha kadulungan sia kadangungeun kunyuk karunya dulungan karunya naon ai pan urang mah syok naon saha udah gitu karakterna tuh mun aya mah juragan Bima da sorama lu eta simaan sama Kang simaan Bima mana itu simaan sama dewek di bawah tunggu pare baheula oh kumaha da kunci berbudak kumaha teh Kang remaja dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam teh syuh ayam teh lompat aya ingkah mau juragan Bima mah ngagerem heula nih kumaha cing syuh belacong sia meneurewas aing ayam teh nepi ka ngacleng atuh ngacleng jauh nepi ka teu ngenog deui nah make teu ngenog da jaluk betok diomongkeun eta jaluk ai juragan Arjuna juragan Bimanyu ngebah ayam teh cing kumaha ieu ayam ayam teh lain lupa terus celengeu celeng ising ning dah kaseri ayam teh kalah ngelela ning langsung dikitek langsung dicala gitu kan ngelela eta ayam aduh aya kitu kade bah kade sing hati-hati jang kade gape bibir cu intel teh loba deui nya ulah ngomong ulah habis sadia ulu kujang nepi ka rangeteng gitu teh sihu pada hamun ala yang naon pipah nang sia teh pipah keur nganyot susu nanti kudu dipipahan Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu gambar naon lu yakin ya si Arjuna Gusti ampun aya cikoping ya kurang tewak Gusti cicing ulah dikamahan si goblok jelema teh nu tiluan teh nih gara kadeuleuh wae lain disangka naon ya kurang tuh kucap kiceu Gusti kawas kocan tuh sugan aing kahum buat ka uwa tuh pantes jadi kahum bapak dewek da mau teh ka uwa tuh kahum ayo cocok ya ayo disangkanya itu teh lamun bapak buukna panjang naon Kang beungeutna jiga kipas neraka bari da kos Kang lain Kang iwa teh jelema anu silo silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot bener dulu itu anu diiket naon biheung agama Islam nu kitu mah kakak teh naon teh beungeut lain ka cirina dina naon mo da sia bener kitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta nah di Arab tuh sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh heureut nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar make coba leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah dunya kan universal dunya akhirat nya jemar teh ulah lalawora lamun bener sia
agama Islam sing tarucing aing pangikeun. Wah, Tarucing naon sia teh? hubungan tarucing jeung agamanya. Hubunganana tarucing jeung agama cing. Jauh. Ayeuna. Mun pinter eta beragama cenah Kang. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Namun abus. Aing mulai nanyakeun ka abusna. Udah gede. Carana goblok. Udah gede gajah mah. Gajah mah gede, kulkas mah leutik. Aing mah lain nanyakeun abus inteuna. Carana. Udah mau abus carana goblok. Ciri lain gue lain agama. Nah, tuh jawab nu balekeunnya. Ada mau abus. Ciri lain agama. Kumaha ceuk maneh? Carana. Taluk atuh kitu. Heeh. Carana membukakeun kulkasna, eusina kaluarkeun, pan geus kosong. Heeh. Tah, bus ya ieu gajah habuskeun, tutupkeun deui we. Nah, sia teh belegung kitu. Kitu kahayang aing teh goblok. Tong digiringkan kulkas. Sederhana. Da teu pira atuh. Ngeus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun. Keuna antep. Cing sok eta rucing naon? Oh, tong Di aing mah saeutik ke deui naon? Kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Nyontek goblok. Oh, bener. Nyontek goblok. Bener mikir. Itu siapa mikir? Menang batur wae. Itu siapa menang batu lah. Da mata kitu ngeusianan lagi atuh. Da jawabanna memalui ti kitu deuleuh aing. Kumaha? Bukakeun kulkasna, abuskeun kudana, moal abus. Nah, pan aya gajah di jero. Anjing, aing poho, aduh Gusti Allah. Kapikir. Teu kapikir anjing, poho aduh. Da eta si eta tah. Goblok teh sia. Sia nu gagagu ka aing teh. Poho aing aduh teu sangka deui. Padahal kieu nya jawabanna mah, jawab. Bukakeun kulkasna, kaluarkeun gajahna, tak kitu, asupkeun kuda, tutupkeun we. Heeh, aduh ampun. Naon bedana motor jeung si lain? Ari aing manusia numpakanana, aing motor nu ditumpakanana lain. Naon? Aing motor mah Kawasaki, ari aing kawas monyet. Tadi sia kahum. Halus. Goblok je. Lumayan. Saya ini urang balak. Jawab aing di mana naon tarucing je? Cing atuh salsa urang kayaknya. Tik kuring. Manehnya naon teu? Naon? Kebon kalapa. Nyaho. Kebun kelapa. Urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang. Di mana? Di kebon kalapa. Sok heula mana? Tukang lompat kuda mah belenggu di mana-mana ge nya heula kuda. Nya heula gajah. Heula kuda. Heula gajah. Nah,